Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang baraya sadayana sareng channel Obos Sunda. Kepanjangan tina Obos teh obrolan Banyol orang Sunda ya. Alhamdulillah dina siang ayeuna pangenten insyaallah mulai miring ngahibur baraya sadayana Kami orang Sunda. Nah, gitu pangenten dina channel dina video-video channel Obos pangentnya taya nu sanes pangenten mung ieu mah ukur hija hiburan kanggo hiburan palawargi sadayana anu temana pangenten nya hiburan lah. Hiburan namina ge. Gara orang mah hiburan. Hiburan Sunda pangentennya obrolan Banyolan Sunda lah isi nama eta pangentennya. Mudah-mudahan kepala wargi sadayana tiasa katampi oge simkuring pangenten nepangkeun nami simkuring pangenten Boni Sigarantang sareng ieu Ayen Sudrajat. Wilujeng tepang ka wargi sadayana mugia urang sadayana janten wargi tina postingan ieu mudah-mudahan urang sing janten seueur silaturahmi pangintennya jeung warga sadayana panginten eta intina mah pangintennya urang teh seueur baraya seueur dulur mah aduh enakeun nya moal katu ka dieu teh aya loba baraya mapan ngareunahnya amureunna atuh wargi sadayana bilih hiji waktu sayang amengan ka pali dieu makanya urang teh nyangtos moal poekeun di jalan urang kitu nya kepali basana mah moal poekeun ting obor gitu ari seueur wargi mah urang Sunda mangga jeung sanes mangga tiasa lah eta mah aya masalah silaturahmi mah tiasa sareng saha wae pangintennya eta pangintennya tujuanna mah panginten urang silaturahmi panginten kuasa kitu simkuring nyuhunkeun rojongan ti baraya sadayana masih belajar urang kitu urang mah dan nemean pangintennya kana ti kieuan teh mentak nyuhunkeun dukungan oge rojongan sareng masukan sarana ti sadayana. Nah, kitu nya urang diajar panginten ieu mah nya urang mulai deui, mulai deui urang Sunda asli. Ya panginten eta lah intina namanya urang mah bade hiburan intina mah kitu pangintennya dina hiburan eta mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang salah sahijina nya eta panginten nyaketkeun duduluran orang sareng wargi sadayana tiasa silaturahmi pangintennya urang Sunda mah resep banyo gitu nya mung panginten simkuring oge nyuhunkeun hapunten nya pilih yang dina video-video kapayun aya bahasa-bahasa dina postinganna nu kirang pas sareng sapagodos anu mana palawargi sadayana eta nyuhunkeun dihapunten nami anu rada ieu nah kitu panginten aya maksud nu sanes taya bade nyinggung saha-saha pangintennya simkuring duaan di dieu panginten sareng wargi nu sanes teh aya gantar kakaitan intina mah ieu mah Banyolan hiburan urang sakitu nyuhunkeun di maklum pangintennya eta meresta maen alhamdulillah mudah-mudahan perjalanan orang ka payun dimudahkeun digampilkeun sing dilancarkeun pangintennya saya sarehat baraya sadayana sareng panginten sarukses sadayana pangintennya urang silih rojong we lah urang silih dukung urang ngamangpaatkeun media anu aya nya eta media sosial di antawisna nya di YouTube ieu masa kitu ulah hilapnya kalau lagi sadayana like subscribe share dan komen silakan komen yang baik. Oke. Itu mungkin ya kaen kanggo pembukaan dina naon muka channel YouTube urang lah itu namanya. Muka channel YouTube urang anu ieu nu anu dinamian ku Obos Sunda. Sanes Obos hasilna seueur artosan eta mah. Ieu mah Obos Sunda teh singkatan. Dina singkatan Obos gitu. O-na obrolan, B-na Banyol, O-na orang, S-na
Sunda. Jadi obose obrolan Banyol orang Sunda. Ayeuna kalawargi. Apa namanya pada usum singkatan, geningannya sapertos SMP. SMP. Naon SMP teh? Sekolah menengah Pertama gitu. Terus SD. naon SD? Sekolah dasar. Ari TK? TK, sekolah taman kanak-kanak. Bener. Sapertos gitulah. Gitulah. Jika ayeuna mau usum deui pinjol, belinya pinjaman online, belinya. Terus naon deui? Ojol. Eta ge sami kan nya. Ojek online cenah geuninnya. Terus lamun kontak online disingkatanna naon eta teh? Kontak online asa kopi. Teh sawat dewasa eta nyebutkeun anak eta mah. Eta nyebut banyolan teh didinya. Gitu obrolan gitulah. Mudah-mudahan naon anu diposting dina video-videona tiasa dicandak manfaatna, tiasa hiburan sadayana. Intina mah sanes hayang naon-naon mung urang hiburan we lah gitu. Itu panginten hatur nuhun ka sadayana kana perhatosanana oge kana rojonganana. Ulah hilapnya di subscribe di subrek kuasa aki-aki teh namanya. Gitu teh pangintennya. Hatur nuhun samantawis sakitu heula panginten minangka perkenalan ti Simkuring sareng Mang Aen pangintennya mudah-mudahan tiasa tepang deui dina video anu salajengna. Hatur nuhun palawargi baraya channel Obos Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.